Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Tipayun urang sama sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos nulungkeun hidayah sinareng taufik ka urang sadayana ugi ka urang sadaya ayeuna tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa di haflah mubarakah ini diaraga ta'abudanillah ibadah ka Gusti Allah. Salawat rawuh salam mugi-mugi dikucurkeun dikoncorkeun dilimpahkeun ka junjungan alam rupina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana mantena diutus oleh Allah nyanak rahmat kanggo alam semesta ieu. Hadirin kaum muslimin rahimullah, dina sasi ieu urang tos lebet kana sasi mulud atau napi sasi Rabiul Awal. Dina sasi Maulid ieu urang sok sering di mana-mana, ima di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota ngayakeun muludan. Naon ari muludan teh? Nyaeta memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana mantena parantos nyandak perubahan anu ageung dugi ka ayeuna tiasa katingali. Kampungkur zaman jahiliyah, zaman kabodohan, ayeuna parantos robih karena zaman anu pinuh ku pengetahuan ilmu sareng kamajengan atau tiasa kurang tiasa katingali ayeuna terus ayeuna. Ieu berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkeun. Aya balik ayeuna. Nah, kembali sakitu sekali lagi urang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngutus hambana utus rasulna kalayan nyanak agama hak, agama anu bener, eta dinul Islam, agama Islam. Nusak itu urang sami-sami ngaguar deui kana sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tarehnya dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sang perjuangan anu mana mantena barantos dakwah ya. Salami 23 tahun. Salami 23 tahun anjeunna dakwah. Mantena dakwah. Nu kahiji nyaeta salami 13 tahun anjeunna dakwah di Mekah. Nyaeta supados manusia teh nyembah ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah, bertauhid ka Gusti Allah. Anu mana Allah teh pangeran anu wajib disembah ngan hiji-hijina Maha Tunggal, anu masihan rezeki, anu nyiptakeun alam semesta, si Allah teh anu qadim, anu teh payun, anu kekal. Naon bae anu ku anjeunna dikersakakeun bakal terjadi, jeung naon bae anu henteu dikersakakeun ku anjeunna moal terjadi. Nah, ieu di antawisna kailmuan-kailmuan anu didakwahkeun Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya ibadah ka Gusti Allah anu Maha Esa ulah rek nyakutukeun. Sabab lamun ibadah kalau hiji salian Allah berarti dianggapna musyrik. Jadi urang sekali dari urang kudu mantengkeun diri nyaeta urang kudu ibadah ka Gusti Allah. Mantengkeun diri urang sami-sami ngagubar nyaeta sirah nabawiyah, perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kitab-kitab baik Qolasuh Nurul Yakin, ada napi Nurul Yakin pisan aya. Ada napi kitab-kitab Maulid, kitab khusus tentang Maulid, tentang kelahiran, yaitu kitab Maulid Deba, Al-Barzanji, Syariful Anam, Maulid Ajab, Dina eta tentang Maulid, peristiwa singkat. Tapi seurah peristiwa nah. Naon deui? Seurang Aqidatul Awam, ya. Seueur anu hikmahna teh deui nyaeta kurang kedah
ngikutin atau napi nurutan karena akhlak duka baginda Rasul anu katida luhurna ya, agungna anu katida mulyana akhlak duka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha dikaulkeun Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin sungguh di diri Rasulullah SAW teh eta aya picontohan anu hade pikeun urang sadayana. Nah, jadi picontohan urang picontohan anu hade teh dina masalah naon sakabehna. Sabab anjeunna diutus ku Gusti Allah teh eta pikeun nyampurnakeun akhlak. Nama buistu li utama kalimat akhlak. Pikeun nyampurnakeun akhlak. Akhlak anu sae sapertos naon? Sapertos tawadu, rendah hati, tawadu ya, teu merasa aing uyah kidul. Atau lebih hebat tibatan batur. Nah, jadi akhlak anu hade teh diantaranya tawadu. Tah Rasulullah teh diutus pikeun nyampurnakeun. Jawab di diri urang ge aya tawadu. Di manusia teh aya tawaduna, ada rendah hatina. Jadi orang kudu bisa ngagunakeun katawaduan urang atau ngajadikeun tawadu urang teh langsung subur, langsung sae. Nya kedah ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta di antaranya Rasulullah teh jalmi anu paling sabar. Paling sabar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para rasul, paling sabar. Urang sering nguping sejarah tentang anjeunna dakwah ka Thaif ya. Lain disambut ku kahadean, malahan dilempari batu bahkan sampai getihan ya. Darah-darah getihan. Ieu ditawaran ku para malaikat sik erek dihancurkeun eta kaum Thaif. Siap. Tapi Rasulullah ditawaran dari itu teh kekesalan anjeunna uninga bahwasana eta jalmi-jalmi teh teu acan cengin hidayah. Maka anjeunna maafkeun Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duh Gusti duruhkeun kaum kami, kaum abdi karena saeutuna maranehna teh teu aruningaeun. Eta doa anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar na Kanjeng Nabi, murah hati na Kanjeng Nabi, derbawa na Kanjeng Nabi aya sadayana. Pokoknya sifat-sifat anu sae aya di Rasulullah SAW. Karena akhlakna akhlak Al-Qur'an. Jadi akhlak Al-Qur'an teh ada di Kanjeng Nabi Muhammad SAW sadayana. Nah, jadi usaha-usaha kitu kurang. Durutan karena naon wae akhlak karakteristik Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu tawadu, murah hati, pemaaf teh anjeun sok ngamaafkeun kana kesalahan kahilapan anu sanes teh kanaos eta berat nya cek urang mah berat eta anu borak ka jalma teh anu juri ka urang, anu goreng ka urang, anu sirik-sirik ka urang. Tapi kan Rasulullah SAW gampang ngamaafkeun. Ngapunten. Ayo, pemaaf Rasulullah SAW teh salajengna pemurah, dermawan. Derajatna anu luhur ya rofi asam wa daroji apata ya jirotal alami ya uhai laju wa karami jud. Dermawan, murah, pemurah. Mengenali pemurahnya. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak teh resep eta nepangan jalmi-jalmi fakir miskin ya, nepangan jalmi fakir miskin bergaul janten anjeunna sangat baik akhlakna, pemurah, masihan, sedekah, sama saja ini sama saja ini.
Wali dermawan kan Nabi SAW. Jadi pemurah, pemaaf, pengasih, penyayang, ayat kan yang Nabi SAW. Ini kasih, ini kawalas, wajalmi teh. Kawas orang sok duduk gelar, komo orang lalu sih. Jadi kata ke batu teh, nutuli, koe mang minggu, mang bulan-bulan, mang tahun-tahun. Sampai itu ya orang kayak kudu seetik micenan rasa dengki dina hate, unek-unek dina hate sampai tate kagorengan. Nah, jadi sok dieun amal ibadah orang teh terhapus gara-gara orang unek-unek. Jadi orang ulah unek-unek jadi pemaaf. Maafkan baik. Gitu. Naon deh pemurah, pemaaf, pengasih, penyayang, pemalu, pemberani, seueur eta akhlak aman deh. Anu kurang kedah diturutan, anu kurang kedah nurutan karena akhlak dan yang Nabi anu dicontoh orang sadayana. Dina masalah sadayana akhlakna, dina masalah ibadahna, pentingna sadayana orang turutan dicontohin orang sadayana. Nah, begitu sakit itu di bulan mulia kurang ramekeun ku ngaoskeun sholawat berjanji eba sama saja bina anu tujuan anak teh nyaeta dieling karena dilahirkeun ka Muhammad SAW supaya orang leuwih uninga karena naon sejarah anu parangtos aya di Rasulullah teh. Perjuangan upami urang diemut kan luar biasa. Aya perang Badar, perang Uhud. Eta perang-perang model kitu teh anu ngajadikeun istilah kata sejarah-sejarah model itu kurang uninga. Ternyata perjuangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta istilah kata ku harta ku jiwa. Nah, ku harta yang berjiwa. Sausah gitu wajah hayu urang sami-sami deui nyaeta namina teh naguar deui kana sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi sadayana mungkin diantara wargi sadayana anu parantos apal kana tareh adoman mangga urang sami-sami alajang deui ya pun deui diulang. Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah Umi Senin tahun gajah hari bilangan tahunna Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 bisa kitu teh apa udah diapalkeun deui nya sami-sami. Nah, urang keluar urang sami-sami lenyepan eta nadoman paling teu kanggo putra putri urang ya. Nah, urang ge ican apa kudu uning atuh teh. Nah, bagi sadaya mungkin sakitu heula nu kapihatur dina kalasan ieu dina ngantos seueur kalepatan bila aya sariosan nu ponok nu panjang juga menjadi hampunten anu agung-agungna mugi manusia kantos nyaeta seueur dina kahilapan baik anu sengaja anggap karena anu sengaja. Wali sadaya sakalina kitu bae anu kapihatur nyangkakeun sadrang selayan lebet kana sabe mah henteu nyangakeun tabi lumayan lebet kana sae mah henteu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.